Kemana ya si Agai? Nonjol-nonjol. Nari ini budak. Si Kokom kemana deh ngarayapna? Woi, menang si Agai tuh. Tuh, ayo tenangan si Kokom. Terus enek nan kemana? Tapi pir sugan aya. Tadi ge. Ayo. Gawe naon sia kitu karak nongol. Angkat gawe meureun ye. Gawe naon, Pak? Nuhun hut badak. Geus lah orang tangan budak bae. Woi, betom. Kenapa sih? Keur diuk bae nyantai. Sibuk tuh. Teu, kunaon kitu? Akhir kemarin kejutan ke sia. Kejutan naon ye? Rada curiga aing mah. Ngan teroris. Pakai curiga segala. Saya nyambung. Ayo ge. Ayo. Tenariun siang ngajak aing pakai kejutan deui. Enggak, kayaknya nyaho. Ayo ge, penasaran aing. Empat lah. Ulah lah lompat mah capek, lempang bae. Oke. Geus ulang di dieu bae. Mana kejutana? Sabar, kartu nyampe. Geus teu sabar aing, penasaran. Geus urang ngobrol bae heula, oke? Ngobrol bae, aya duitan eueuh. Sia mata duitan, ku nyamar bae kana duit mah. Geus dilekeun bae tuh pemandangan. Indah kan? Indah di mana, Bua? Emang pemandangan mah teu indah-indah amat, tapi aya hiji anu indah, cuma aya okom di mata Agai. Sepanjang hidupku hanya ingin bersama. Ah, bisa bae. Nah, sini teu bisa. Ulah-ulah mindahkeun gunung, mindahkeun cai dina teko bae ge kana gelas bisa. Geus urang tebak-tebakan bae. Kunaon Agai teresep kana bunglon. Teu nyaho. Pan lain tipe Agai anu sok berubah di saat lagi sayang-sayang. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi. Agai mah lamun diuk di hiji tempat be sok nyaman jasa. Kunaon jing? Pan bagi Agai mah cukup hiji tempat, nu penting nyaman. Ah, gombal bae, leeh naon? Emang na plastik leeh. Dek nanya, ai bintang ayana di mana? Di langit lah. Lamun aya ngokomah ayana di hate Agai. Jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali. Geus lah, teu kuat aing ngadengena. Ulah ngadenge ka omong batur, jalankeun be nu aya. Tuh, si Kokom si Agai. Waduh, kenaran eta si Agai si Kokom. Saya sembarkan bae. Ayo. Woi Agai, saya si Kokom kenaon? Amenangan be. Sing balik itu ngelahut. Geus. Woi, Kakam, karena saya di dia jeung si Agai. Tah teu nyaho si Agai ngomongna mandeg mere kejutan. Pan aing rada curiga ka si Agai. Curiga na anjing, emang aing teroris, poe curiga segala. Tak iya di tengah sawah, kenaon kitu sia? Belum tutut aing. Emang saya diberi kejutan aku tuh si Agai. Nyaho jauh bae kejutana. Padalan be si Agai. Kenaon si Agai? Ngobrol be. Kata-kataan meureun. So tahu sia. Teu ja, hamureun PDKT-an. Rada ka si Agai mah, ganteng teu pugu mah kalau cumplung kelapa. Uslah ayo urang balik. Teu nyaman suasanana, aya si bakatul. Ayo ge. Aing merada curiga ka eta budak dua. Curiga kunaon? Bobogohan meureun eta budak. Ya Allah sujuan bae geus lah ayo balik. Ayo ge.